Salam sejahtera wilujeng enjing di ieu kami bakal ngabahas isu bullying anu lumangsung di sakola jeung kumaha carana nanganin eta. Paratos hiji, Luping ngajeun ngabejaan urang naon ngalaman. Kuring mideng digoda jeung dihina ku urang sababaraha sakelas. Mimitina mah cicing, tapi lila-lila kuring ngerasa sinden teu geunah di sakola. Paratos 2. Salaku babaturan sekelas naon anu diditen ku hidup. Kuring ningali korban sering dibully nalika istirahat. Dina pamanggih kuring eta konstitusi bullying sarta henteu ngan lelucona. Paratos 3. Kumaha carana pihak sekolah nangana kasus seperti kieu. Kami nyayogikeun pangrojong ka korban, nelpon ka mahasiswa nu terlibat sareng memastikan bimbingan sareng konseling pikeun nyegah kebiasaan sapertos kitu deui. Paratos 4. Kumaha kawijakan sakola ngeunaan bullying. Sakola boga aturan ketat ngalawan segala bentuk bullying. Kurang oge kayankeun sisiteri rutin ngeunaan pentingnya silih hormat. Oke, kami geus diwawancara di segala sumber. Bullying biasa gari dampak mental